Pupujian atau puji-pujian. Pupujian sumebar di masyarakat Sunda. Sabada urang Sunda nganggem agama Islam. Ieu haluyu jeung eusi pupujian anu salawasna ngeunaan keagamaan. Puji-pujian itu tersebar di masyarakat Sunda, teman-teman, karena orang Sunda biasanya lebih dominan beragama Islam. Ini hal wajar sama isi pupujiannya yang biasanya mengenai agama Islam, teman-teman. Pupujian teh eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina syair, nyaeta puisi sastra Arab. Cara macakeun pupujian teh dihaluangkeun atawa dinadomkeun. Umumna dibaca di masjid samemeh salat. Puji-pujian itu isinya mengenai ajaran agama Islam, teman-teman. Puji-pujian berasal dari puisi sastra Arab. Cara membacanya yaitu dengan cara dibacakan dengan keras, biasanya di masjid sebelum sholat. Pupujian ge dihaluangkeun di madrasah, pesantren, jeung dina acara-acara anu aya patalina jeung keagamaan. Pupujian mibana fungsi nyaeta pikeun mangaruhan pikiran, rarasaan, jeung kalakuan manusia serta pikeun nepikeun ajaran agama. Puji-pujian itu dibacakan, dinyanyikan di madrasah, pesantren, atau di acara-acara yang ada sangkut pautnya dengan keagamaan Islam. Puji-pujian mempunyai fungsi yaitu untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kelakuan manusia, serta untuk menyampaikan ajaran agama Islam.